Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa nepangan di mitra sadaya bade mangdongengkeun deui wae mitra, neraskeun hanca garapan dongeng anu katuna carios kalayan judul Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Ieu dongeng kahaturkeun ka mitra kaum dangu sadaya anu mugi-mugi ngajantenkeun pangbeberah kana manah, panghibur kalbu minangka mulangkeun katineng kana carita-carita Sunda. Mitra dangu urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Mitra upami telepat mah hanca nu katuna teh parantos dugi ka keun urang akalan sangkan sari kapanggih deui. Alah sok sieun ngapro ka Tagalaga we magana di Talaga teh loba nya seng-seong di dinya teh. Naon seng-seong teh? Cicing maneh mah moal dibejaan. Laras dugi kadinya nya mitra, kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Nyai kuring mah watir we kitu tah bisi cilaka jeung deui melang we bisi luluasan nu akhirna gerag-geragan jurang kahinaan eta we dihina atawa dihina deungeun atawa kumaha we da manusa mah leutik ringkang gede bugang. Ceuk Harli daria pisan maneh namanyaan mika Melangkasari teh. Kahartili memang gitu jalan pikiran bek oge euy, tapi kumaha tuh carana dadengan jelema hirup teh hese euy. Mangkaning kota Bandung teh lega sok sieun nya nepi ka ditu we ka Tagalaga euy. Maka idar saminggu atuh Bandung teh kurang-kurangna milik mah moal kapanggih kajaba mun alus milik jeung hade nasib. Nyari hasil jeung henteu nama kumaha milik sararea we atuh lah. Pokona mah tarekah mah tetep kudu dijalankeun. Nya bener. Syukur ari kitu mali euy. Keun urang akalan sangkan sari kapanggih deui. Nya kitu we ayeuna mah lah. Moga-moga sing kapanggih tapi lamun kapanggih kalayan salamet nah maneh daek kawin sari. Eta mah nomor 2 atuh li euy. Pokona pisan mah kasalamatan sari kudu dijaga. Ada bohongan urang anu nyaho pasualanana. Tapi najian kapanggih oge ari maneh teu daek narima cinta nama asa mubadir euy. Sabab cita-cita jeung tujuan sari teh taya deui wati hayang ngalaksana laki rabi jeung nu ngaran Karmin. Nyatana maneh alah manusia nu ngabogaan kahayang jeung cita-cita dan nangtukeun mah anging aloh atuh euy. Kan orang Bandungan kumaha jadina. Harli teu ngomong deui ari geus ngadenge kitu mah. Tungtungna Karmin jeung Harli laleumpang deui barali ka imah. Di perjalanan Harli teu bosen-bosen mepelingan ka Karmin sangkan daek narima sari nu bener-bener mika cinta ka manehna. Tapi Karmin teu bisa mere jawaban anu pasti. Kahiji sari teh kasebutna Rana, kaduana geus kungsi aya Coneka nganyarikeun hate Karmin, malah mah hampir binasa. Atuh katiluna Karmin teh geus ngait ka Marni
urang kadipaten teh. Ke mitra kaum dangu asa ngawangsulan deui ieu mah nya. Mohon Sageng kita balik deui maca teh. Ari akang lieur kitu teh nah dibalikan deui. Kita Bang Barna lieur sana dibalikan deui kumaha teh. Kena pamang lah ngarah nyambung we nya. Mohon hilap deui itu ada ieu teh. Sok urang teraskeun mitra. Baranggo ka imahna Mang Seno keur badami jeung Bi Urmi neangan putusan ngeunaan pamenta anakna teh. Tapi can parat telantaran susah piduiteunana. Teu kanyahoan jalan-jalan ada puguh Mang Seno teh patani leutik ukur ngandelkeun kula-kuli nu aya usumna. Badami naon Pak? Bangun dari anak ya? Cek Karmin ge ke dieu. Rek teu dari aku mah sabab mikiran pamenta maneh Karmin. Duit nu dibutuhkeun teh lain saeutik apana dipiduiteunana can kate nyo. Nyo kudu kumaha ngayakeunana ada puguh bapa teh. Teu bisa usaha cara batur atuh. Jawab Mang Seno terang-terangan. Da puguh geus susah teh ya. Nya usaha we heula atuh palah. Susoganan aya milik sararea dari eueuh mah kuring ge moal maksa. Eta mah pek we pikiran kumaha jeung bapa. Mun hayang nempo kuring jadi jelema nya usahakeun sing hasil. Mun hayang nempo kuring kieu wae kumaha karep teuing rek antep ge. Ulah waka nyarita kitu euy Karim. Da dewe ge boga pikiran, lain teu hayang ngamodalan kana jadi anak. Lain teu hayang nyenangkeun ka maneh. Tapi kaayaan bapa teh batan sakieu totopung heureut mah najan dibeber-beber ge moal mahi kalah saeh meureun. Karmin teu lemalan. Panonna melong kaluar jiga anu jararauh panineungan. Ari Mang Seno jeung Bi Urmi tamah bingung. Da ka anak mah nyaahna nataku. Tapi kumaha atuh da kurang kamampuhan. Min, ira arek ka Bandung deui. Harli nanya bari cengkat, maksudna marek balik. Ngan hayang nyaho heula piiniteun Karmin. Isukan pas sore li euy. Ya kira-kira jam 3 ti dieu. Syukur atuh hari kitu mah. Moga-moga we sing buru-buru hasil dengan pagawean. Keun urusan duit mah susuganan kuring rek mantuan ikhtiar. Cek Harli ngagadean hate sobatna. Alah, nuhun samehna geli moga-moga we sing lancar sing aya milik sararea. Keun mun kuring geus boga gawe digantian. Malah marek ikhtiar neangan keur maneh we anu geus mentingkeun. Tah bener kitu atuh Min. Kade sing hasilnya. Permios Mang. Ayang, Bi, permios. Mangga Ujang. Sageus amitan ka pribumi. Harli init ninggalkeun Mang Seno nu masih kedeh ngagugulung kabingung mikiran piduiteun. Gancangna carita Karmin geus tepi kana waktuna miang ka Bandung. Manehna amitan ka kolotna teu poho nepungan heula aki jama. Sanggeus amitan sarta pada ngadoakeun Karmin indit di jalan patepung jeung Harli. Atau terus Harli teh jajab tapi ka situ raja saja jalan uplek we ngobrol. Utamana mah nyaritakeun perkara sari. Limun maneh kaparengan tepung jeung kulawarga sari, ulah loba carita aja euy. Sarta ulah bebejayen kuring geus nyaho kana urusan sari. Pokona mangke mun sari kapanggih rek dianturkeun ka lemurna. Cek Karmin memeh naek kana mobil. Nya wae. Amanat maneh rek dicekel paguh ku kuring. Tapi omat sari kudu diteangan euy sarta ulah dilalawarakeun. Ulah dinyeri hatena. Kajadian nu geus kaliwat mah
anggap we atau impian anu moal karana pandai lantaran hari tamah jiwasari can asak kadewasaan anak can katara hari ayeuna mah kuring boga keyakinan lah sari geus boga pamadagan sorangan sarta geus bisa mikir anu mandiri cek Harli teu oleh mepelingan ka Karmin nya nuhun li lah papatah ti maneh rek diingetkeun ngobrol betah keneh tapi hanya kalau aya mobil tuh ayo nyalinya Karmin ngacungkeun curugna maksudna mah megat mobil reg mobil teh eureun kenekna turun bari nanya ka Karmin ka Sumedang jang Karmin unggah gek diuk dina jok hareup pileulian min sing salamet di jalannya cek Harli nuhun galasar mobil maju beuki lila beuki tarik dius ngajug ka Sumedang ari Karmin ngahuleng pikiran beuki pabaliut pinuh ku rupa-rupa perkara bet asa riweuh karasana teh teka catur di jalana Karmin anyog ka Bandung kalayan salamet tuluy ngajug ka Imah Basri dibageakeun ku Deni jeung Dena maruru kalawang pakarangan datang ka Imah teh ku Asmaya ditalek nanyakeun sagala rupa di lemur ku Karmin dijawab ku jawaban-jawaban anu pinuh ku kapalsuan sasat ngabohong ka bibina tapi Asmaya mah percaya bae saeutik ge teu boga rasa curiga cag tuna heula kaayaan Karmin anu geus tetep tumetep di Imah Asmaya. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun sari anu geus lila katunda. Harita teh pas sore, kabeneran hujan ngaririncik jalan-jalan loba anu banjir, sababeurangna tas hujan gede. Cicadas banjir, jalan ka keueum semet tengahan bitis, sedan loba nu mogok, bemo loba anu didorong. Langit halem hujan miripis jiga nu taya saatna. Nu lalempang mucicid aya nu mawa payung, aya nu mawa mantel, aya oge ngan ukur ditiung ku plastik heureut. Atuh awakna mah bararase. Harita hareupeun toko sapatu teu jauh ti taman hiburan, aya hiji mojang nu ngajanteng bari ngahod-hod ka bulusan. Bibirna geundeul, pakean baraseuh, buukna kumimis. Eta mojang nangkep buntelan, panona layu, paromana alum, jeung bangun anu capek. Nu ngiuhan, bareng jeung manehna teh lain 2 atawa 3, tapi ngajajar aya welasna. Ngan di antara sakitu lobana teh nu katara pangripuhna taya deui Iwati eta mojang, nu taya lian Iwati Sari. Duh Gusti, geuning kieu ari di kota, hese keur ngiuhan, hese keur nyalindung. Hujan ngaririncik ti wanci lohor taya reureuhna. Mangkaning aing teh teu boga dulur, teu boga kawawuhan. Nah kudu ka mana aing teh? Ngajug-jug ka mana ari geus kieu? Mangkaning geus burit nyaan sangsara di kota teh. Ceuk Sari dina hatena. Panon neuteup ka jalan nu taya bedana jeung walungan. Caina kiruh pikarujiteun plastik jeung runtah sejena ngarangkleung. Horeng si mana horeng, eta cai teh lain asup kana gorong-gorong. Tapi kalah kamudal tina gorong-gorong teh ka jalan. Oh, tah kitu mitra, eta teh sadaya anaknya di kota-kota ageung. Itu kadang-kadang di lemur ge sami. Ada tos aya plastik teh, tilas bungkus itu, tilas bungkus ieu. Mohon mangkaning sesah plastik mah. Oh, dari diduruk. Mata kenaon? Majantenkeun polusi udara. Oh, kana hawa deh bakal sareuk-seuk atuh ngameuna ge. Namawi sing atos-atos kade dina micin runtah ulah ka mana wae nya mitra. Urang teraskeun. Hawa
karasana beuki tiris. Langit asa tambah angkeb. Keur kitu teh teu hanteu. Listrik parem atuh beuki poek we harita teh. Jalan ge ukur kacangan ku lampu mobil atawa motor. Topar ngaliwat kadinya bari jeung hese beleke deh loba anu mogok. Sari bingung mikirkeun mun geus peuting pisan. Nah kudu di mananya sare. Sedengkeun nu ngiuhan di dinya nungtutan pating laleos. Da batur babaroga tujuan sewang-sewangan. Jika anu susah teh ukur ngadaguan raatna hujan. Sedengkeun sari rajan hujan raat ge tetep we bingung. Teuing ka mana nya kudu init. Akhirna sari teh seseleket neangan nu rada tuhur. Maksudna mah hayang diuk nu rada merenah. Da puguh kesel nangtung wae mah geus hampir 2 jam. Poe munggaran dipapagku kana langsaan. Kumaha poe kadua jigana teh tambah parna. Tapi aing moal ngepek jawer kadar jangjang. Moal mopo memeh nanggung najan kumaha bae oge. Kang Karmin kudu kapanggih. Ceuk sari ngomong ka dirina pribadi. Gek diuk dina teras toko anu rada tuhur. Ari toko mimiti tutup lantaran ceuk papikir nu boga toko moal nguntungkeun najan buka oge da puguh kaayaan di kasumpegeun. Moal aya nu balanja puguh we beuki keueung sari teh mangkaning kaayaan tambah poek. Nu akhirna reup peuting. Jangjang peuting geus meber mere kasempetan ka makhluk-makhluk Allah nu sok liar ti peuting. Mere waktu ka manusia pikeun reureuh. Sabab Allah nyiptakeun beurang jeung peuting teh teu leupas tina maksud jeung mangfaatna. Beurang keur neangan kahirupan, peuting keur ngareureuhkeun kacape. Kitu kakawasaan jeung kamurahan Allah nu maha welas asih ka makhlukna. Tapi kaayaan kitu teh kadangkala disalahgunakeun ku jalma-jalma anu teu iman. Peuting teh sok dipake kasempetan pikeun neangan rejeki bari jeung teu ngingetkeun batal haram. Teu saeutik nu jadi bangsat. Usaha nu tanpa modal hayang untung tinu enteng. Teu saeutik deui anu nyiarke payah dina poekna peuting. Tapi anu maslahat anu kasebutna teh teu ngabahayakeun. Contona tukang ngadongeng, penyiar gitu. Maslahat eta mah. Oh. Kitu deui peuting harita. Di salah sahiji pojok kota Bandung aya 2 lalaki wungkul. Ngaranna Samad jeung Karmo. Eta Samad jeung Karmo teh residipis anu masih keneh kanel mental jahatna. Lantaran ti sapra kaluar ti bui teh lain sadar. Kalah leuwih jahat jeung nekad. Kawasna disakolakeun we, kawasna dipasantrenkeun. Kitu ari kaluar ti pasantren teh pan jadi calakan. Tak ieu kitu Samad jeung Karmo ge. Kaluar ti bui teh kalah leuwih calakan. Leuwih jahat. Nu geuting guguru ka saha teh di panjarana teh. Samad jeung Karno teu boga pamatuhan anu dumuk. Teu boga kulawarga anu puguh jujutanana. Teuing ti mana asalna da teu bogaeun surat katerangan. Sifatna kasar. Barangasan jeung taya rasa-rasan.
Tapi lamun iri kana rupa jeung dedegan mah asa teu pantes. Lantaran boh Samad, boh Karmo beunang disebutkeun pantes. Jajara pasar jeung Nurea teu surup lamun kudu jadi garong teh mah. Teu surup, teu pantes kitu. Harita Samad jeung Karmo keur uplek badami. Hatena ngarasa bungah lantaran kaayaan peuting anu ngaririncik teh pikeun maranehna mah mangrupa hiji mangsa nu kacida nguntungkeunana. Pok, 3 peuting euy urang teu liar euy. Duit geus sibis. Rokok geus beak sarta suku geus carangkeul ieu. Hayang liar euy. Kumaha lamun peuting ieu urang balang siar. Kaparengan hade peuting lah yeuh. Kitu cek Samad bari ngalambengkeun sukuna. Tuurna kadenge ngajekluk. Terus nyarane kana tihang awi. Genteng bocor mah teu dipalire. Pokoe euy, Man. Urang teh teu hade lamun kudu cicing wae di imah. Lantaran beuteung mah euy, moal beunang diparasa beunaan lah. Satuju pisan lamun maneh ngajak ikhtiar teh tapi ka mana peuting ieu yeuh. Karmo satujueun pisan diajak liar peuting teh. Halah, ulah bingung memeh prak euy. Da urang teh lain kakara tuh. Pokona mah asal keluar di imah lah. Da rezeki bagus nyampak. Kota Bandung teh lega. Lega keneh panggideran moal beak-beak euy. Duit gayang di mana-mana. Barang sadia sakolong langit. Ayolah. Ayeuna mah urang irit. Ulah sok mikiran pilampaheun pokona mah. Di mana we manggih mangsana. Capluk we. Ayo. Mumpung sore keneh euy. Karena aya waktu keur luntang lantung. Karmo cengkat kop kana baju kutung hideung. Rap dipake. Kop deui kana jaket hejo urut tantara. Unukna geus rawing terus dipake. Malah mangahaja make kupluk ngarah teu tiris teuing. Ari Samad make kaos oblong hejo tai kuda. Jaketna hideung anu teu tembus cai. Kop kana peso balati kop deui kana alat paranti nyokel janela. Teu poho nyakuan kunci letter T. Salilana tara tinggalin. Sabab eta pisan modalna. Paobeng mo. Mun teu ridu mawa tambang sakalian euy. Sok butuh aya temok luhur. Beres lah. Cek Karmo meni hagetna keur diajak kitu teh. Geus tarap ti duanana kaluar tina gowokna. No pernahna di pojok pasar Cicadas. Ngajajar jeung kios-kios sejen. Ari batur mah arusahna teh kana dagang. Ari maranehna mah liar peuting cara kalong. Atuh lamun ti beurang loba nu dagang. Biasa kaum ngajongko teh. Namprakeun majarkeun teh uang keamanan cenah. Geus kitu kabiasaanana. Gandeang Samad jeung Karmo laleumbang. Terus murut trotoar nuju ka kulon. Panonna gular-giler bangun galak neangan mangsa. Baring jeung ngawaskeun kaayaan misi aya polisi. Dah, seger euy. Hujan ngaririncik jalan banjir. Hiji kaayaan anu kacidak untungkeun euy. Tangtuna ge nu baroga imah tali barasare. Moal mata kariwang pikeun urang euy. Cek Samad, lah mun bisa mah euy urang neangan mangsa ka jero kampung kumaha? Alah, ulah. Sok loba Hanif, Hansip jeung Rona. Mending ge urang neangan heula di daerah Gedongan. Sok jempling usum ge mah. Buah-buah aya Gedongan nu ditinggalkeun kana bogana. Keur nyaraba, ayo atuh. Urang mengkol ka Kujang Pajajaran we di dinya ge loba Gedongan euy. Jeung tara loba teuing Hansip deui.
Cekarmo ngajak kadinya. Lawaka sore kene ayeuna mah urang mapai jalan raya we lah. Mun geus tepi ka Cibenying urang balik deui. Susuganan aya jalma balangah. Urang sabat loketna. Main bola euy. Samad. Ngahehe padahal batur mah pating burung ku tiris. Boro-boro hayang seuri. Di emper toko loba anu camunuk ke diharudum sarung butut. Aya oge nu nyarane kana pojok temok bari nangkep bundelan. Ngagigirkeun kaleng butut jeung iteuk. Gelah kitu oge lah tapi tiris dewek mah euy mad euy. Neangan heula simut yeuh. Mun ka beneran mah urang neangan si buntet teh nu gede susuna teh geuning euy. Cekarmo nyarita kitu teh bari rarat-reret neangan langganan manehna. Nu sok biasa mangkal di kuloneun bioskop taman hiburan. Sia mah sore kene geus hayang utah sia mah. Penting euy. Ieu geus ieu geus berat ka hareup euy. Alah, coba tingali beungeut dewek di kageuneuh kieu yeuh. Mitra kaum dangu barang keur jarongjon leumpang. Ti hareup aya 2 patugas keamanan marawa pepentung make jaket hideung jeung make helm. Samad jeung Karmo ngajenghok tapi duanana geus kalarti deui. Maranehna ngungku gue bangun rusuh leumpangna tungkul nyumputkeun beungeut. Barang geus rek amprok jeung keamanan pok Samad ngomong bedas. Sorana dibedakeun ti biasa. Jim, besok anak-anak suruh bersihin galian di jalannya. Terutama jalan kaso, pagawean kudu beres 2 poe deui nya. Kade euy loba nu mangpat yeuh, banjir ka jalan. Pokna niru-niru manor proyek. Beres bos, pokoknya mah pasti beres lah. Ya beres-beres ulah ukur ngomong wungkul. Kade sing apik itu naon eta urut kabel ulah dipicen kana got ya bisa mengumpat kena. Beres bos. Cekarmo geus ngarti deui karena omongan Samad atuh jiga nu nyawe teu matak nyurigakeun. Malah bapak tugas keamanan ge ukur ngareret. Terus nama hare-hare. Sageus aya 5 lengkahna Samad jeung Karmo ngareret bari mengkek pisirieun. Malah Karmo jebi bari ngagerendeng. Petugas bloon. Wah, kecoa sakit. Cek Samad. Hujan tetep ngaririncik kota Bandung bangun nguyung. Langit angkeb mata keung lampu listrik karek kurung saware. Nu nyaangan jalan ukur lampu-lampu tina kendaraan anu lalar liwat we. Dina kaayaan kitu. Sari mucicit diriseun. Bibirna norok tok kabulusan. Ret kakencaret kakatuhun neangan tukang dagang. Pataran beteungna karasa lapar. Mani murilit karasana teh. Ya Allah, nyaan matakna langsa kieu mah ye. Di mana ari Kang Karmin teh atuh? Palang siang geus eueuh di kota Bandung. Cek Sari ngomong sorangan. Ret kabelah kulon, celak-celak aya cahaya lampu. Sari cengkat manehna aya niat, rek nyampeurkeun ka dinya. Susuganan aya nu dagang uras atawa surabi. Leumpang dina kaayaan lapar katurug-turug hujan ngaririncik. Najan bisa sasalingkeran kana emper toko oge. Keukeuh we matak cipruk, tapi keukeuh maksakeun sabab kajurung ku beuteung lapar. Akhirna Sari teh anyog ka hiji jonggo. Tiungna ku palastik meni heureut. Atuh cai hujan teh iris. Ukur bisa ngiuhan saeutik. Di dinya aya lalaki kolot nu dagang bajigur jeung sepancau. Can uruk ke bangun bingung daganganana ti iseun. Punten Bapak. Sari uluk salam bari asup. Katara beungeutna pias katojok ku cahaya lampu. Ari tukang bajigur ngarenyag terus cengkat. Mangga jai, mangga jai. Nuhun Bapak. Sari diuk bari nangkep buntelan.
parona melong kana sepan cau nu campur jeung kulu bisuuk malah aya sepan boled sagala rupa. Ngaleut bajigur yai. Mohon Pak, abdi nyuhunkeun sagelas. Sari atoheun lantaran manggih nu dagang bajigur. Pantesna teh haneut kana ti koro. Seger kana awak da puguh keur sakitu tiris. Tukang bajigur ngaladangan. Song dibikeun ka Sari atuh teu loba catur deui. Sari jajan bajigur panas. Ditambah ku ngadahar sepan cau jeung sepan boled. Lumayan beuteung narada kaupahan sarta teu tiis teuing. Tukang bajigur ret deui ka Sari jiga anu ngarasa heran. Nampo mojang ngulampreng sorangan dina kaayaan kitu. Tapi teu wani tumanya. Lantaran ka manehna mineng loba awewe bangor anu ngadon jajan teh. Tapi tukang bajigur geus apal karena rengkak paripolah awewe bangor mah. Sabab dangdanan jeung ucapan ge bisa dicirikeun. Sedengkeun Sari mah sajabana ti lungguh teh pakean ge basajan deui. Pak, hari di Bandung aya jalan Patara Komala. Sari tumanya bari mencorong ka tukang bajigur. Aya nyai dari tebeka teh cidieu mah. Jeung dari bapak teu apa lebay-lebayna. Jangan ukurnya ngocek beja we bapak ge. Palimana kinten-kinten Pak, ngidul atawa ngaler? Acobian we ngulon. Papai we jalan raya ieu tapi ari nyai teh nu di mana tuh? Nah wayak ieu mah kene ngulambreng di dieu. Tukang bajigur juga nu melang. Bisi Sari ku mengonam. Numawi Bapak abdi teh nuju aya nu dipilarian kawit Pak abdi teh ti Sumedang ngahaja mios ka Bandung bade milarian pun lancek. Nyari ra nyai. Mohon Pak sorangan we abdi teh. Barang zaman ada nyai ngulambreng sorangan di kota. Anu kaayaan kieu. Nah aduh dengan dosan siang we aduh nyai. Tukang bajigur wani ngebrehkeun ka hariwangna ayeuna mah. Da geus bisa neguh yen Sari lain awewe bangor sakumaha ceuk sangkaan sageung. Nyaeta abdi teh kapahung Pak. Teh siang kene milarian pun lancek nanging kalah hujan ageng. Akhirna abdi teh dugi ka wayah kieu. Can hasil mangkaning tegaduh dulu rujuk jugeun tegaduh kawawuhan anu tiasa dipuntangan tulung. Nah aduh wawanianan deui nyai. Aduh. Kade sing waspada ulah Aladin. Ari Aladin mah beus. Waspada ge aya beus. Kudu waspada. Bisi kumaha onam. Bapak mah melang we sok sieun aya jangon nyai. Mohon Bapak abdi ge ieu teh tepati ludeng. Mitra sabot kitu hiji sedan ngadius jiga anu teu malire kana kaayaan harita. Atuh cai leuncang teh nyebrot ka sisi. Hampir bae ka Sari jeung tukang bajigur. Sedengkeun sedana mah sakedeung ge geus jauh ukur kadenge sorana. Jeung lampu tukang we nu hurung mani burahai beureum. Bareng jeung kitu aya dua lalaki ku kulutus tayona bae keur leumpang kasebrot cai leuncang. Geuna pisan kana bajuna. Horeng nu duaan teh Samad jeung Karmo nu masih keneh laleumpang mapai trotoar. Harap jadah sia mun dewek boga mobil berik sia. Tapi can ngasaan ditampiling berai. Jadi tiris ka sebrok Cileuncang mah euy aduh. Alah, beuteung jadi lapar. Urang nginum bajigur heula ya. Ayo cek Samad ngajak jajan bajigur. Tapi saku mah kosong. Ayolah ada sarua dewek lapar euy. Hayang cai panas euy. Mun aya mah kopi susu jeung roti bakar. Kalem euy. Moal teu nikmat geura. Ya aya tuh di deket apotek biasana mah. Tapi jajan teh kudu duit. Tadi urang pan teu boga duit. Mending jajan bajigur. Samad keukeuh ngajak jajan bajigur. Ari jajan bajigur teh kudu make duit. Ya sarua we.
Korea bajigur mah eta teh sia mata kiru kitu teh nyeuna make kolor. Ya sia mah nya ulah dalid teu puguh di tataranyang. Teu kudu bayar. Gampang lah soal bajigur mah. Dagang lagi sekolot bayar we ku dongeng. Biasana kolot mah resepeun kana dongeng teh. Masihna budak ngora ngewaeun jeung gareureheun. Matak tukang bajigur mah rata-rata kolot bayar we ku dongeng. Daekeun si Mang eta mah maena mah resep. Da eta lah mengenaikeun dongeng teh nepi ka deukeut-deukeut we kana radiona teh. Cek Samad nunjuk ka tukang bajigur nu keur dibelian ku Sari. Samad curing hak lantaran ti kajauhan ampun nu diuk bari nginum bajigur. Beungeutna sidik pisan kacangan ku lampu tempel. Mo aya kukupu euy. Mana euy? Karmo curing hak maneh hejo. Ngadengen nu kitu mah. Tuh di tukang bajigur tuh. Balad si buntet juga nama euy. Atau barang anyar meureun. Beres. Ya, urang ajak sekalian. Malaur tiri si euy. Es di mana? Lah biasa we di nagang. Bari nangtung lah. Kadinya wae maneh masih mitra. Karmo teu ngomong deui lengkahna jadi panjang. Lempangna rusuh hayang buru-buru tepi ka tukang bajigur. Barang serog Samad jeung Karmo pating polotot ka Sari. Jika ucing nelebeurit, boy Sari teh mending ngajenghok reuwas sieun aya kajadian anu teu dipihareup. Bajigur bang, 2 gelas. Sami diuk deket pisan jeung Sari. Atuh Sari beuki reuwas geuwat ngisan saeutik. Tapi ge Karmo kencaeunana. Atuh Sari teh dihompet kuduaan, teu bisa hoja. Pogoe matak samaropo lah jeung samaramba. Da jantung ratu gate deg-degan. Tukang bajigur teu ngomong. Buru-buru ngaladangan sok-sok ditundaan hareupeun Samad jeung Karmo. Terus ngahuleng jiga anu teu pati suhud kaladangan nu duaan mah. Lagi sapi neng? Samad ngareret ka Sari bari suraseuri ku ngasep. Ari Sari teu nemalan ceulina asa ngaheab panas. Teu ngarti kana omongan Samad. Bake jual mah segala lah. Emangnya baru ya? Karmo milu ngomong niron-niron urang Batawi. Tapi teu jiga da anger we lagam Sundana mah kaciri wae. Atuh puguh Sari teh beuki teu ngarti. Nah naon maksudna ucapan nu duaan teh. Diuk asa teu napak. Jantungna beuki motah meni ratug beungeutna pias. Malah cekna hatena. Naon cenah make jeung nanyakeun sepi. Da aing melain tukang dagang. Kitu cek garentosna Sari. Saterusna pok Sari nyarita ka tukang bajigur. Pak, sabarahaeun Pak? Sari malong ka tukang bajigur maksudna mah rek buru-buru mayar. Rek geuwat incah ti dinya. 200 salawe neng. Sari teu ngomong deui jeung manehna cengkat ku siwal ngabijilkeun loket tina jeroeun kutang. Terus nyokot receh sacukupna song dibikeun ka tukang bajigur. Poe Samad jeung Karmo mani hejo matana. Nempo eusi dompet teh mani kumetap. Alabatan anu lapar. Tapi can aya tindakan naon-naon harita makalah pating serengeh we. Malah mapok Samad nyarita deui. Tong sombong lah. Da nyaho modalna lah. Paling waya kieu mah kakara menang duaan ya. Gantian lah tambah tiris yeuh. Pokna kitu teh bari Noel kana bujur Sari. Nu karek meuli krek ini. Heab atuh hate Sari panas. Amek di kitu-kitu teh. Eta Noel kana bujur. Ayeuna mimiti ngarti kana omongan anu dua. Cager wara mitra hanya ka kabujeng neng nong. Dinten enjing insyaallah kumaha diteraskeun deui. Nuhun kana paratosanna hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.